Perusahaan Meta nutup Meta semestana. Proyek pikeun nyabut duit ti jalma bodoh. Parantos reng sewaktosna. Dina tahun 2020 piru, Mark Zuckerberg secara tiba-tiba mutuskeun yen jalma-jalma siap pikeun make alat berat di sirah. Jeung lila-lila asup kana virtualitas. Nampak sapertos konstruksi barudak anu murah. Mark Zuckerberg nyakinan para investor yen loba pangguna bakal cicing jeung digawe di dunia virtualna. Panghelana perusahaan gede nyarios yen ieu mangrupikeun lengkah prinsip anyar dina pamekaran internet. Dina buktoskeun seriusna niatna anjeunna narobah nami Facebook anu kawentar di sakuliah planet. Jadi kecap anu geus dipake teuing, Meta. Heran yen pamimpin perusahaan ageng, tempat anu kedahna aya jalma anu pinter sareng pangalaman. Satuju sareng strategi sapertos kieu. Sanajan usaha pikeun nyiptakeun rohangan virtual parantos dilakukeun salami sababaraha taun. Sareng unggal, waktos tanpa hasil. Perusahaan Sony gagal. Teu aya anu hasil ti perusahaan Google. Sakabe proyek anu seueur pikeun nyiptakeun dunia 3 dimensi universal, gagal. Sanajan karantina nalika pandemi oge henteu ngabantosan. Jalma teh teges teu hoyong mindahkeun kahirupan jeung pagawean maranehanana ka ruang virtual boneka. Kaunggulan internet nyaeta jarak-jarak anu lenyap. Meta universe 3 dimensi ngan ukurna ganggu transfer informasi. Bodoh asup ka adegan 3 dimensi pikeun obrolan teks. Video obrolan sareng avatar 3 dimensi. Puncak idiota. Kusabab eta sadaya usaha pikeun nyiptakeun meta alam gagal. Mimitian proyek sapertos kitu teh teu aya gunana. Bakal rengse ku kagagalan. Naha dewan direksi perusahaan Facebook satuju kana rencana mahal anu pasti bakal gagal. Kusabab aranjeunna gaduh inovasi. Panci disirah. Panci pikeun dibawa disirah. Teu aya anu ngajual ka jalma bodoh. Mark Zuckerberg, genius sayati. Kauntungan finansial perusahaan-perusahaan gede hentu gumantungkana naon anu aranjeunna laksanakeun sacara nyata. Sareun ti sabaraha aranjeunna bakal narik pinjaman anyar sareng ngaluarkeun saham. Pikeun narik perhatian, kedah ngagerakeun publik ku inovasi anu menarik. Salaku jaringan sosial, Facebook parantos lami ngahalangan wates. Sadayana anu tiasa dipikirkeun, parantos dipikirkeun sareng direalisasikeun. Facebook parantos janten monster RAM anu teu tiasa diperbaiki. Sakali parantos lumangsung rangkaian skandal anu patali sareng sensor, blokir, sareng pangungkapkeun informasi pribadi pangguna. Tentu Facebook teu bisa dirusak. Eta teuing gede. Tapi investor kudu dirangkul ku inovasi anu endah. Tu penting naon anu bakal kajadian sareng arah anyar. Zuckerberg ngarencanakeun proyek badak, nyebutkeun yen anjeunna bakal nyieun revolusi nyata di internet. Pikaresepeun aya hartina investasi ti mimiti. Teungan Facebook tapi oge perusahaan sejen geus menang seueur najual virtualitas. Dina sore-sore yen jalma bakal gancang nalika dunia virtual. Jalma-jalma bodoh anu serakah najual kosong kalayan harga anu luhur. Urang bakal cicing di dinya sareng damel, mawa ember burat disirah. Jurnalis nyibur publik ku diskusi sareng nyorong jalma-jalma bodoh pikeun nanem modal. Tujuan nyata tina Meta semesta Zuckerberg nyaeta pikeun narik investor sareng nyibur umat manusia. Sareng sadayana hasil, tugas parantos hasil dilaksanakeun. Bisa ditutup, proyekna geus hasil. Isuk maranehna bakal ngadamel cara anyar pikeun ngajual ka jalma-jalma bodoh anu kosong. Dina halieu maranehanana teh ahli.